Bismillah dikawitan abdi ngarangkai syairan syair tentang kahirupan abdi nu dipamondokan unggal dinten unggal waktu henteu bosen ngala ilmu sabab abdi marumasa lain turunan ulama unggal bulan dikiriman beas duit katuangan sakapeung maosok era can bisa mulang tarima unggal subuh kaberangan ngaji ge kadang mundutan sabab peting kirang sare mikiran hanca nu hese kadang kulam henteu bisa ku sabab mikiran hanca ngapalkeun kanggo setoran subuhna langsung talaran.